ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ولا يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله فقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم بعمرة لله الحديث. Sana penata acara pengatur waktu guru sim kuring raka sim kuring nyatana guru urang sadaya Kang Ajengan Suherli selaku Bapak Amil Desa Pamuruyan oge Ketua DMI Desa Pamuruyan anu dimana mantena alhamdulillah selalu eksis janten panutan urang sadaya mudah-mudahan ditami berkah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kesana Menraka oke sepuh sim kuring guru sim kuring Kang Ajengan Amir ti Cinyocok alhamdulillah ya pejuang agama tos lukutan pang seniorna diantara ustad anu hadir mantena sim kuring nikah oke ku mantena ditikahkeun waktu harita ya mudah-mudahan Kang Ajengan Amir anjeuna ditambih-tambih berkah ilmu, berkah yuswa, berkah sehat, berkah keluarga ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Para ajengan, para kiai, para ustaz, bil khusus ketua DKM Masjid Jami Nurul Yakin, Bapak Ustaz Hadi, Sohib Simkuring, Kang Ustaz Joy, Puntai Simkuring, oge anu sanesna, anu siapunten teu kasebatan hiji-hijina. Mudah-mudahan para asatid para guru-guru sadaya mesti ditambah-tambah berkah ilmu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkhusus sahibul hajat nyatana Bapak Ence Sarimbit kalih Ibu Ai Sarimbit sareng keluarga besar sadaya di keluarga besar Bah Mamat sinareng Ibu Ani almarhum sinareng keluarga besar sah Ibu Ai teh Bapak Mata sareng Ibu Edah anu insyaallah ya kedua keluarga besar sadaya kawakilan kedua jalma nu rek ngalaksanakeun umroh saha anu rek ngalaksanakeun umroh Mang Ence sareng Bu Ai tapi naha barokahna nepi ka dua keluarga besar sebab idza matal insana ing kotoa amaanhu amaluhu bakal pegat sadayana cenah bila mana anak incu Adam maut teh kabeh rupa perkara amal
ti manehna illa kecuali min salasin tina tilu perkara anu kahijina wahidan shadaqatin jariyah. Mangca sareng Bu Ai angkat umroh eta lain ngaliginjing teu make biaya. Salat teu make biaya, geus hese pan teu make biaya oge. Gitu nya. Terus aya naruskeun kunaon abdi can umroh tah boro-boro umroh salat tuh gratis ke hese berjamaah gitu nya. Umroh teh ibadah mahal. Nah ibadah mahal peryogi artos kanggo berangkatna, artos kanggo bekalna, awak sehat. Kang ajengan Herli atas berangkat di payun uihna alhamdulillah minimal serak-serak kebagian sebab non capek ibadah umroh. Tangan dah aya sedekah jariyah di dia sedekah harta insyaallah mangce nu dikeluarkeun ka daftar kurang lebih 70 jutaan 75 juta eta bakal ngajadikeun amal sedekah di payun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kadua sedekah tanaga sebab nanti kawit mangkat dinten rencana dinten Sabtu berangkat salami 14 dinten mungkin perjalanan pulang pergi dikakeun ka lembur deui eta ngorbankeun sedekah waktu sedekah tanaga sedekah pikiran fokus karena ibadah mohokeun tani mohokeun dagang mohokeun sagala-gala insyaallah. Ngan urang doakeun mudah-mudahan ieu mah encek sareng Ibu Ai umrohna sing jadi umroh mabrur. Amin. Jadi ibadah aya dua, al mabrur jeung al mardud. Sama dina salat gitu, dina umroh gitu, dina puasa gitu. Mabrur diberkahkeun ditampi ku Gusti Allah. Tapi mardud aya ibadah nu ditolak ku Gusti Allah. Sadayana amal ibadah aya nu ditampi aya nu ditolak. Tinggal tingali kumaha tina hasil ibadah. Lamun amalna mungkin alus, lamun misalkan tata bahasa mungkin alus, tingkah laku mungkin alus, sedekahna mungkin alus, hirupna mungkin tawadu, hatena mungkin bersih kulantaran ibadah, berarti ibadahna mabrur. Tapi lamun ongkoh ibadah kabatur julid wae, hatena sulit wae, ngomongkeun batur wae, berarti ibadahna teh mardud. Naon mardud teh? Fakuluman bigeri ilmi amalu mardudatun latuqbalu. Jadi siksa sajalma anu ibadah teu dibarengan jeung ilmu naon tadi teh labaikallahumma bi umrotalillah. Jadi ibadah mah kudu dibarengan jeung lillah we karena Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sadayana rahimakumullah anu dipayun Pak RW, para ketua RT, para tokoh masyarakat, tokoh lembur, para pemuda, pemudi, jamaah kum sadaya. Anu teu diwilah-wilah diwili-wili kusim kuring insyaallah doa nganteng ka sadayana jamaah. Mugia jamaah sadaya dina wengi ieu sing dicatet ku Gusti Allah. Jantan amalan anu pinuh kaberkahan ti Gusti Allah sebab ngarojong doa kanu bade ibadah umroh. Man kharaja fi talabil ilmi sing saja mana keluar ti mana jang tolab ilmu sebab dina acara wengi ayeuna bakal aya ilmu nu dipedar. Tadi ilmu tahlil. Dalam mun teu ngayakeun kieu mah sugan unggal poe urang sok tahlil di imah osok tara. Tara. Kulantaran aya ayeuna ngariung di Mang Ence jadi sadayana ngalaksanakeun tahlil. Kadua tadi ngadangukeun ayat-ayat suci Al-Qur'an coba sim kuring naros ka jamaah sadaya. Apakah lamun teu aya acara kieu oh sok muka Al-Qur'an unggal dinten di bumi maca Al-Qur'an. Ieu acara walimatus sofar geus aya dina katangtuan kode jeung kodar ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak mudah-mudahan bae urang sadayana mesing kaangkeun janten hamba Gusti Allah anu taat ka Gusti Allah. Amal ibadah urang dina wengi ieu sing ditampi ku Gusti Allah. Tur mugia jamaah anu aya dina hatena kerep bae hayang umroh. Kulantaran ngahadiran walimatus sofar mugia sing diijabah tiasa diangkatkeun ku Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal.
kali salamna mudah-mudahan dicurah limpahkeun kanggo panutan kali junjunan urang sadayana nabiyana wa habibana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanggo para keluargana, para sahabat, para tabi'in wa tabi'atur, mudah-mudahan dugi kasadana guru-guru urang sadaya. Oge mudah-mudahan urang sadaya singkat caturkeun, kalebetkeun janten saha, janten umat baginda Rasul anu taat tumut manut kana ajaran anu dicandakeun ku mantena ila yaumil kiamah. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan baik urang sadaya sing kaangkeun sing dikumpulkeun sing tiasa pendak sareng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamang teh engke teh umroh teh sanes. Naon tujuan umroh? Ameh paham kan maksudnya? Umroh cek menurutkeun bahasa hartosna ziarah. Wah, reka mana umroh ka Serpong. Berarti ziarah ka Serpong. Ulah nyebutkeun ziarah teh bid'ah. Lamun ziarah kubur bid'ah berarti umroh ke bid'ah, haji ke bid'ah sebab tujuanna ziarah-ziarah keneh. Ziarahna ka saha? Ka makom Rasul jeung ziarah ka Baitullah. Eta tujuan umroh. Jadi cek bahasa ari umroh teh hartosna ziarah. Ngan cek sara, cek menurut agama umroh teh dispesifikasi deui ziarah ka makom Rasul jeung ziarah ka Baitullah. Benar. Amang cek teh aya sanes tujuanna lenek balanja loba amang cek. Omat buai ya. Ulah indit mau sakoper balik jadi 4 koper. Jika pasea jeung imigrasi oge padugeng-dugeng hayang abus koper. Ingat ya, besi mardudatun sebab naon inditna teh karakjol ka Madinah, batur mah sibuk nyiapkeun diri maca istighfar 1000 kali meme abus ka Masjid Nabawi, ieu mah sibuk belanja heula. Tah lolobana jamaah umroh Indonesia mah pisirina kitu. Tapi kakeun lamun rek balik teh hese izin abus ka pesawat da tasna loba teh. Ingat poinnya, lamun indit mau sakoper ya mun balik atuh jadi sakoper setengah lah aya korma mah mangcet tong meuli di ditu kaberat-berat. Jang hadiah mah meuli di Cibadak dan di Bobodo ge tatangga mah teu daekeun ieu da korma-korma keneh. Korma mana? Korma Arab ulah nyebutkeun ti Arab, korma Arab ngan meulina di Cibadak. Dan sok mikir mah tetangga atuh. Puguh ge batur umroh datang-datang minta hadiah pan goblok tetangga gitu teh. Mun datang teh kanu umroh teh lain minta hadiah balik umroh, minta doa ka jalma nu balik umroh. Sebab naon 40 dinten 40 wengi jalma anu uih umroh sineurang haji eta doana makbul. Doana teh ijabah. Jadi lamun aya nu uih umroh teh dongkapan. Seukeun doa. Lain datang-datang minta hadiah ya, omat. Jadi tenang sih, orang dia mau aya minta hadiah kudu karek diomongkeun dia Pak. Ya mah rahimakumullah. Salajengna naon? Mungkin Mang Ence teh ngalaksanakeun umroh di ditu kirang langkung di Masjid Nabawi 3 dinten.
naon nu kudu dibaca jeung amaliyah naon nu kudu dilaksanakeun di Masjid Nabawi. Kang ajengan Herli di dia langkung uning langkung paham. Mudah-mudahan ya. Raka sim kuring guru sim kuring Gusti Allah sing diberangkatkeun. Aya rezeki nanti mana bae insyaallah. Yakin aya yakin insyaallah. Pas dongkap urang turun dina pesawat mangce naik kana pesawat wae geus ibadah. Naon? Jelema nu tara wiridan ge mah unus dina luhur pesawat mah ngadadak jadi tukang wirid. Sieun murang. Bayangkeun mun eta kapal beak bensin. Arek ngisi di mana sok? Mangce jeung teuing gagah kumisna baplang na luhur pesawat mah empot-empotan, Bah. Komong geus nabrak awan pesawat geus kieu. Da uing oge kuat paparakat kana eta teh. Na jero pikiran, aing murag bacilak. Tadi dinya. Dina jero pesawat geus ibadah. Naon? Jelema teh istighfar erek ka madai nangtung ulah lelempangan ulah titah diuk 8 jam pi. Da bobo hese tirisna auzubillah AC mobil masa kitu cetekeun tapi AC kapal mah kuat ngahot-hot urang teh. Nu bisa dibaca naon? Istighfar, sholawat, kabaca kabeh wiridan teh can tepikeun wae eta. 8 sampai 10 jam. Beres turun tina pesawat, apakah langsung bobo sanes turun tina pesawat, duka engkin mang ence trekna, apakah naik bus ti Jeddah ka Madinah, apakah naik kereta cepat? Wallahu alam. Ngan biasana berangkatkeun mah bus kaya nama. Wah hemi kabur naik bus. Bus sami wingin naik bus. 4 jam nyawa. 4 jam naik bus teh bah. Tapi tong melang eueuh di ditu mayong jin eueuh. Jadi teh aya macet bah. Di ditu mah can pernah aya mobil disiap mobil encan. Hayang perwis oge jeung mobil di hese saking kunaon jalanna lega bari jeung mobilna salit. Di Indonesia malah jalanna leutik mobilna loba gitu. 4 jam teh perjalananana lamun dihijikeun mah sarua jeung ka Jawa Tengah. Saking ku cepat 110 sampai 120 km per jam kecepatan. Nganti aya pengkolan mangce geunahna teh. Beda jeung jalan Cikidang tika utah bulak belok terus. Di ditu badaya aya gunung tembus. Jadi eueuh istilah dipengkolkeun malipir gunung da aya ditembus gunung ge. 4 jam teh leuseuh. Dongkap ka hotel Rentitah Sare bah datang teh jam 2 subuh. Jam 2 subuh teh engke umroh langsung ngalaksanakeun ziarah ka makom Rasul nyatana ka Masjid Nabawi. Bayangkeun perjalanan 10 jam ditambah 4 jam langsung titah ka Masjid Nabawi. Ikhlaskeun karena Allah insyaallah kiat. Naon nu kudu dilaksanakeun? Pas Mang Ence lebet kana pelataran Masjid Nabawi, Mang Ence meureun sok ngadangu lamun keur salat sok aya wiridan Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzul jalali wal ikram. Eta bacaan bari ngalambaikeun panangan dikecup sakali dilambaikeun deui dikecup sakali dilambaikeun deui dikecup sakali dilambaikeun deui kana panto Masjid Nabawi sebab urang rek lebet karena pelataran makom baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda. Lebet engke Mang Ence hati-hati. Tingali pantokna. Ulah leuwas da panto Masjid Nabawi mah beda jeung panto masjid di Gusti urang. Di urang mah ukuran 20 kali 20 ge masa panggedena. Masjid Nabawi mah muat ge jutaan bayangkeun we. Pantona ge 6 meter abah. Dibuka lagi kudu keopatan didorong ketek ketunya buru jelma terebuan pahulah-hulah yang kajero. Lamun lebet tina panto Sayyidina Ali mangka kaluar tina panto Sayyidina Ali. Lamun lebet tina panto Abu Bakar Siddiq mangka kaluar tina panto Abu Bakar Siddiq. Kunaon jelema sok nyasab di Masjid Nabawi? Jawabanna hiji, sieun leungit sendal capit. Jadi jelema kornet sok jasad.
Kunaon sebabna pas rek keluar masjid teh nu dina pikiranna senal capit teh sieun leungit nyimpen di dinya. Akhirna mah neangan senal capit lain neangan panto jang dijil. Padahal geus dijamin ku Gusti Allah. Harta benda moal leungit lamun urangna ikhlas kana Allah. Jadi pokoknya Mang Ceng ge lamun lebet tina Abu Bakar Siddiq atau Sayyidina Utsman bin Affan dicanak ku pihak travel ilikan besi urang teu bareng jeung pihak travel deui. Oh iya Sayyidina Utsman pasti keluar teh deket jeung hotel urang. Tapi lamun salah pantau hati-hati. Di Nurul yakin abus di tengah pijit di tukangnya kadinya dinya kene. Coba Mang Ence di ditu abus di Sayyidina Ali keluar di Sayyidina Utsman, ari abus na ti Hidon keluar na di paparting ge culang cileung. Cek Mang Ence teh jalan ka Sayyidina Ali paling mana cek orang Arab teh bahasa naon jadi bingung gitu ya. Ngantak urang kusukeun tong leupas tina ID card Mang Ence. Tong leupas tina ID card di mana ID card dipake insyaallah moal mungkin nyasab di kairah. Salajengna naon tos dugi ka Masjid Nabawi tong burung khusus ziarah ka makam. Salat hajat heula 2 rakaat. Salat tobat heula 2 rakaat, baca istighfar heula 1000 sing tartib Mang Ence. Engke ge lamun Mang Ence tartib batur makarak abus ka rawuduh. Tempat pemakaman baginda langsung diusir ku askar, urang maberes istighfar 1000 abus askar teh teu bisa nempo-nempo acan teu daekeun musir ka jelema anu ngalaksanakeun tata tertib ziarah nama. Nu sok diusiran karak jual ka rawuduh rek doa geus ditalapung teh ku askar teh. Udah galak kan ibadah ge sebab naon nyahungeun orang Indonesia mah ngalejet. Dibere waktu 10 menit sajam cicing we dinya bari mewek. Nu dipentar teh naon dagang hayang laku baginda ieu teh. Tani hayang ieu usaha hayang ieu tah orang Indonesia mah kitu loba teuing pamenta. Padahal tujuanna ge di ditu mah ziarah silaturahim jeung bagi baginda. Beres ke Mang Ence di Masjid Nabawi tika istighfar 1000 mangga. Upami pameget mah pan dibebaskeun asal jam 2 subuh biasa angkat ka rawuduh. Ngamun biasa nyanak batur minimal ti pihak travel sim kuring sok ngajak mulian we 50 real asal aya nu mandu we nu mandu gitu. Mungkin di ditu teh urang khusyuk makom baginda di dinya urang ngadoa di dieu Gusti ieu geuning baginda abdi teh abdi di lembur mangan jejerokan we ya nabi ya nabi ya nabi ayeuna mah aya payeudeun abdi Gusti ieu jasadna baginda Rasul teh celek urang nangis di dirinya teh Masya Allah teu aya deui tempat terindah untuk bertamasya, teu aya di tempat terindah untuk rekreasi, tidak ada tempat terindah untuk kita bernostalgia selain di depan makom baginda Nabi. Jelema nu heuras babatok, jelema nu heuras hatena di hareupeun baginda Rasul mah mewek sadayana. Sebab naon? Inget kana dosa sieun teu diaku jadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beres senang ke ziarah sakali aya nu rajin mah 3 2 kali Mang Ence, 3 3 kali, 3 4 kali, 3 5 kali. Kang ajengan hari kan bolak-balik, yang penting sehat. Omat di mana berangkat umroh teh ai sareng Mang Ence tong boga dina pikiran urang mah moal nyasab ngarakeneh tong berarti eta ujub takabur. Gusti mugi Gusti ngaraksa ngajaga abdi kersaning Gusti mugi abdi Gusti ngaping ka abdi dipandu dina sagala lengkah laku ucap langkah abdi insyaallah moal nyasab di ditu insyaallah seueun berehan di ditu ngantong leuwas engke ge kanyahoan mun hate Mang Ence bersih teh ai bersih datang-datang ka ditu tiba-tiba aya nu mere duit 300 real aya nu mere korma genep wadah aya nu mere kue iftar hadiah tong ruas saha jelema teh nya wow ge henteu mere tong ruas di Masjid Nabawi jeung Masjid Haram mah seueur malaikat nu diutus ku Gusti Allah muliana teh kontan di ditu ngan lamun jalma anu gede dosa tapi teu dekeun tobat heula berangkat ka ditu insyaallah kontan di ditu ge ngan moal dicaritakeun kontan kumaha bisi melang kontan we pokona mah gitu ieu sejarah kieu baunus aya hiji jamaah di Sukabumi jelema beunghar da eta bedegongna alhamdulillah atuh
lipen tetap 2 cm berangkat ke itu jeung tempat diuk ngatur ke jamaah nu lahir teh belagu naudzubillah karak tepi ke hareupeun Masjid Nabawi baru ditajong kana kekeset gubrak bonconor teu ngilu umroh ti miti ini tinggal beres jadi Gusti Allah mah terangin mana nu arek niat ibadah mana nu arek ria-ria di ditu. Pondok carita beres di Masjid Nabawi mangcengkeun tilu dinten nikmati keindahan Nabawi sebab keindahan dunia diperkecil itu ayana di kota Nabawi. Urang di kota Nabawi bakal dipenakeun jeung orang Arab anu someah. Jadi di Nabawi mah kieu Bang Unus balanja baju. Cek Arabna teh anta Indonesia, ana Indonesia. Saudara, bahasa Indonesia we geus bah. Tong make bahasa Arab bisi pabeulit, bahasa Indonesia we. Saya mau beli baju. Manehna langsung bahasa Indonesia. Paling terpinter sebab bahasa kedua di Arab Saudi itu bahasa Indonesia. Lamun cek manehna sabara berapa ini? 100 real. Cek urang teh 50 real halal. Cek manehna 70 real. Enak. Seperti di pasar Cibadak adu tawar. Someahna orang Nabawi atau Madinah. Ngantak bate non kapungkur baginda Rasul waktu ziarah. Non baginda Rasul waktu non hijrah di Mekah ke Madinah nu penolong nanti disebutna kaum Ansor nyatana orang-orang Madinah Al-Munawwarah. Beres kintilu dinten di Masjid Nabawi aya bakso sidul asaan mang cek keun bae harga nu 200.000 ge beuli we mun beungka ditu dah samangkok pokona mah. Beres di Masjid Nabawi diberangkatkeun ke Masjid Haram mulai umroh. Kumaha tah mangce naik di mobil 4 jam di Nabawi ka Haram. Terus engke dina tengah perjalanan mangce tos diganti baju. Tina baju kieu kana ajuk umroh. Karena baju ihram. Kedah tos jarak wudu. Engke teh dilungsurkeun biasana di Bir Ali. Lamun teh di Bir Ali di Jirona. Lamun teh di Jirona di Musdalifah. Aya tempat-tempat jang nyanak mikot teh niat jangan laksanakeun umroh. Lungsur biasanya sesudah jamaah Indonesia mah di Bir Ali. Aya masjid anu tempat anu cai wuduna teh asin. Nah eta mah da meni kareunang kana beungeut teh bah atuh wudu ku ci asin, nginum ci asin gitu sebab non penyulingan ti cai laut. Beres engke di Bir Ali mangce ngangge acuk ihram. Bu aing ngangge acuk muslimat putih. Tah ibu aing mah bebas dah wewe mang ence Omar. Geus meuli sabukna. Atau sabuk nu kos uing sok dipake ning bae eta. Omar ulah tika teu pake sabuk, kumaha lamun ngorosot ke muteran Ka'bah? Meureun ulah delot engke atuh. Sakilang teh make calana jero acan. Ngantak Omar ka para ajengan, ka Api, tah kitu nya. Latihan we teh ayeuna ka Kang Joy mun ti peuting teh tong biasakeun make selempak. Ameh lamun umroh teh geus moal kaget. Teh aing amun. Jadi kita engke eta teu make selempak teh sabaraha lila Bang Cek. 2 jam sampai 3 jam teh make selempak da kareunang teh pugu atuh teu biasa mah. Sahabna aya Abah Unus we di dieu 3 jam teh da teu pugu atuh. Di ditu mah kapaksa. Make kos didadampingkeun ka ihram teh urang teh. Di taleulempangan teh make selempak 7 peteran bayangkeun sok. Datang ke Masjid Haram nyimpen urang koper di hotel langsung umroh tengah peuting. Tak eta nyiapkeun mental. Beres perjalanan 4 jam nyimpen koper langsung umroh. Umroh kumaha? Mimiti datang ke Masjid Haram langsung urang tawaf. 7 putaran. Beres tawaf terus urang naon? Terus urang miceun buuk ti lembar. Nu disebut tahallul. Sa'i heula leulempangan. Bulak balik 7. Beres dirinya karak tahallul 3 lembar. Ulah maka dibotakan mancenya. Sebab umroh nanti 3 kali. Ulah umroh pertama dan dibotakan ke umroh kedua nyukur naon nanti. Umroh pertama 3, umroh kedua 3, ke umroh terakhir gundulan terjadi masalah. 10 real murah. Ngan orang Arab mah ada borongan teh murah. Duh ewe tangga gundulan nanti bang necigannya makan
kalapa atuh sirat puterkeun ka ditu puter wah masya Allah tapi da iraha deui erge cocok ku tukang cukur aran geus we ridokeun gitu nya beres tadinya Mang Cek kumaha beres urang tawaf terus sahi terus tahallul beres tahallul Mang Cek mangka beres umroh kahijina inget tah di mana beres umroh kahiji niatan ya Allah ya Rabbana umroh pertama abdi ieu kanggo ngumrohkeun bapak abdi baik Mang Ence atawa Bu Ai inget umroh pertama abdi ieu kanggo ngumrahkeun bapak abdi umroh deui atawa indung abdi nu pertama umroh deui tangke penting kedua poe kedua beurang beres umroh niatan ya Allah ya Rabbana niat umroh nu kadua abdi kanggo rama abdi mun tadi kanggo indung abdi ayeuna kanggo rama sing inget ridho kallah wa ridhoka wali wali dai menang na ridho ti Gusti Allah lamun urang menang ridho ti indung jeung ti bapa jadi ulah kieu atuh urang umroh urang kumaha dibikeun ka indung ka bapa mah mangdala ala khair falahu anhu ajri fa'ili sing sasana nunjukkeun jalan kehalusan mangka manehna menang pahala moal dikurangan saeutik oge moal ngan pahalana dibikeun ka Bah Mamat ku Mang Ence teh pahala dibikeun ka Mang Ani tapi pahala Mang Ence moal ngurangan saperak oge eta nu disebut wa waladun sholihun yad'ulah ulah tika hawek kanggo urang sorangan ulah umroh nu katilu saha jelema nu paling dipika cinta selain indung jeung bapa ku Mang Ence oh ka budak tapi budak teh loba geus we bani mua Bah Mamat umroh nu katilu kanggo ngumrohkeun dulur-dulur abdi tapi Mang Undang cepet tetep umroh insyaallah ya beres 3 kali umroh Mang Ence engkin dikumpulkeun deui di hiji tempat kanggo ngadoa di mana di Arafah handapeun Jabal Rahmah sangke teh dibere kebebasan Bu Ai mangga anu bade ka Jabal Rahmah ari wantun tur kiat mah naik ka luhur orang Indonesia mah ngagadag sepidol ditulisan di batu di luhur teh Ence dan Ai belegug-belegugna tah orang Indonesia bah hudar teh kumaha atuh ngaranna ge Ata Nanang Edi manyaya orang Belanda karena Edi eta berarti nu tulis di Jabal Rahmah mah orang Indonesia yakin saking bloon-bloonna titah ibadah ngagadag sepidol baru ditu joy naon ditu ulah tangke Mang Ence teh naik ka luhur beres di Jabal Rahmah ngadoa Jabal teh gunung Rahmah teh kasih sayang tempat bertemuna Nabi Adam jeung Siti Hawa disebut Jabal Rahmah di handapeunana Arafah Mang Ence teh dikumpulkeun tausiah kubro pan sareng ambasadornya ambasador itu travel ayeuna termaju di Jawa Barat sanu bade umroh hayong terjamin mangan memang rada mahal ulah basa ge kumaha urang mah bisa 22 juta deh dah keukeuh we Cau Ambon jeung Cau Lampung mengenakeun Cau Ambon atuh moal aya nu harga 22 ngelehkeun harga 37 mantap mun boga duit mah nya mending nu mahal sakali hotel nangeuna pelayananna enak arek umrohna difasilitasi hayang ka naon Hajar Aswad oge ke Mang Ence teh digilir tah Mang Ence kuat Bu Ai mah ulah maksakeun abdi nitipnya ulah maksakeun ka Hajar Aswad da Mang Ence nu teu bogaan Hajar Aswad mah Bu Ai mah bogaan Hajar Aswad naon Hajar Aswad Bu Ai ieu we tarang Mang Ence tiap balik gawe cium tiap balik gawe cium eta sarua jeung nyiuman Hajar Aswad ulah sok jadi bloon awe zaman ayeuna ieu Hajar Aswad rek diciuman ai salaki diantepkeun pan Hajar Aswad na pamajikan mas tarangna salaki tapi caroge mah Hajar Aswadna teh di kota Mekah Mang Ence siapkeun fisik wah tukang tani mah kuat bah body seletik di ditu selenep plus Gusti pangapingkeun abdi hoyong ka Hajar Aswad amang kuat ceplos Hajar Aswad tong lila lamun hayang lila meuli sorangan pada ditu mah lobaaneun cukup we saliwat celepot lewat sepersekian detik besi katimpah ku orang Afrika Mang Ence pan awakna dedegnya coba di ditu engke cing asa pang detik napa
Afrika 2 meter 10 jangkung lagi uing jangkung 1 meter 70 lamun jeung orang dia pi ini asa jangkung datang we ka ditu jeung orang Iran jeung Irak nah uing jadi ponok awak teh bayangkeun lamun orang dia tuh jangkungna 1 meter 60 geus tong dicaritakeun nya kitu we mungkin kutet di ditu mah katanya beres didinya kumaha Mang C mudah-mudahan didoakeun ku abdi sing bisa ka Hajar Aswad sasaja mah nu bisa nyium Hajar Aswad mangga bakal dihampura dosa alit sinang ageng ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beres mengceng ke umroh 3 kali, sa'i beres, tahalul beres, mengceng doa di Padang Arafah, omat mengceng ke di Padang Arafah, gantungkeun ka Gusti Allah ya Rabbana, hirup abdi kanggo Gusti, ibadah abdi kanggo Gusti, harta abdi kanggo Gusti, sadayana anu dipimilik ku abdi eta milik Gusti, mugia Gusti ngaberkahkeun ka abdi sareng keluarga abdi. Beres tidinya terus terakhir memeh uih Mang Ence baka aya nu disebutna tawaf perpisahan. Pas tawaf perpisahan lambaikeun panangan beres salat 2 rakaat ya Rabbana abdi sanes bade uih. Umatnya ya Rabbana abdi sanes bade uih tapi abdi bade uih heula bade nyana keluarga besar abdi angkat ziarah ka tanah suci. Insya Allah Mang Ence bakal tiasa nyanak barangkali sadayana. Mudah-mudahan dulu-dulu Mang Ence tiasa berangkat sadayana. Dulu-dulu Bu Ai tiasa berangkat sadayana. Keluarga Bu Ai tiasa berangkat sadayana insya. Beres ngadoa gitu payunan eta, urang terus muhasafah sareng jamaah umroh silih hampura di ditu. Beres dirinya Mang Ence uih di Kalembur, omat datang Kalembur, Mang Ence engkin. Mudah-mudahan umroh nama bururo. Lamun tadina duha natara laksanakeun 2 rakaat mah. Lamun tahajud tara laksanakeun 2 rakaat mah. Lamun sedekahna sok 1000 jadi 2000. Lamun sok nyarekan batur kurangan nyarekanana. Lamun urang misalkeun teh mah sok boga kasalahan kurangan kasalahanana supaya ibadah teh aya bukti dina kalakuan sadidintenna. Katanya tajamah rahimakumullah janten sim kuring ngahaturkeun debu nuhun ka Kang Herli anu tos memparianan waktos rojong pidoa kanggo pundulur Kang C sareng Teh Ai doa terbaik di sim kuring sareng jamaah mugia Kang C sareng Teh Ai nu bade ibadah umroh mugia sing dilancarkeun ti kawit berangkat dinten naon C kaping tabu 10 enjing insya Allah Sabtu abdi aya api kemudian aya mungkin kaya aya akarempel anu aya waktos kieu urang angkatkeun ti dieu urang adanan ti dieu urang doakeun ku kalimat talbiyah insya Allah ya mudah-mudahan Mang Cengkeun berangkat Sabtu sing berkah lancar sing sehat ibadahna sing lancar sing sehat sing ijabah doana uih kalembur sing lancar sing sehat tur bihara-bihari seperti biasa dugi kalembur urang sadayana tur mugia kanggo jamaah sadaya nu teh acan tiasa ngalaksanakeun ku barokahna rojong pidoa ka Mang C sareng Teh Ai mugia sadayana anu aya niat dina hatena sing tiasa angkat umroh ka tanah suci. Sebalas barokah ngadeg sadayana urang makhluk ya.